Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalina wa ulai wa suhada'i wa sholihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususan larwi syabul qadir ajilani wa ususan larwi syedina Nabi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususan larwi musannif wa kitab Qurratul Uyun fi syarhid nuyamun fi nikah syar'i wa dabihli Syawi Imam Syarif Rahimah Al-Alim radhiyallahu anhu usulim wa puring wa syasyiratim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab Qurratul Uyun halaman 8 anu kitabna mangga urang samikeun logatanana. Pamiabdi sal dina ngalogatan dina atawa ngartian mangga lereskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika fi hakiman yakunu wajiban. Kamari teh masih ngabahas tentang hukum-hukumna nikah. Hukum nikah teh aya 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yakunu bukti yeuh nikah teh wajiban eta aya nikah anu wajib. Wadzalika jeung ari nikah anu wajib teh pihakiman eta tetep di hakna jalma qadaro anu kawasa alai ka ieu si jalma. Atau qadaro anu kawasa ieu nikah alaihi ka ieu si jalma atau qadaro anu mampu ieu si jalma alaihi kana ieu nikah. Wa khopa jeung sieun ieu si jalma azina kana migawe zina bitarki ku arah ninggalkeunana ieu nikah. Jadi nikah hukumna wajib di ka jalma anu mampu kana nikah, mampu lahir, mampu batin. Jeung manehna sieun migawe zina lamun urang teu buru-buru kawin pasti urang ngalakukeun zina sieun migawe zina eta wajib nikah hukumna. Wayakunu jeung bukti yen nikah manduban eta aya anu disunatkeun. Wadzalika jeung ari nikah anu disunatkeun pihakiman eta tetep di hakna jalma roja anu karep ieu si jalma anasla kana boga turunan. Walam yakhfa jeung teu sieun ieu si jalma zina kana migawe zina bitarki ku arah ninggalkeunana ieu nikah. Rogiba nah resep ieu si jalma pihi dina ieu nikah matawa henteu walaqat ihi jeung sok sanajan megatkeun ieu nikah ka ieu si jalma ibadatin tina ibadah ghairi wajibatin anu teu diwajibkeun ieu ibadah tegasna migawe sunat. Aya deui nikah anu dihukuman sunat. Sunat nikah di jalma anu hayang boga turunan tetapi henteu mikasieun kana zina. Tegasna lamun urang teu buru-buru nikah ge urang mah teu sieun migawe zina. Maksudna teu sieun migawe zina teh jigana urang mah kuat nahan zina teh kitu. Maksudna moal kagoda ku zina kitu. Sanajan urang teu buru-buru kawin ge tapi urang mah kawinna hayang boga turunan tah eta sunat. Wa yakunu jeung bukti yen nikah makruhan eta aya anu dimakruhkeun. Nikah dimakruhkeun. Wa dzalika jeung ari nikah dimakruhkeun mah fihakiman eta tetep di hakna jalma la rugabata anu henteu sieun lahu ka si jalma piha dina ieu nikah. Ela rugabata anu teu mikaresep lahu ka si jalma piha dina ieu nikah. Wala yarju jeung teu miharep ieu si jalma naslan kana boga turunan. Wayak tau jeung megatkeun ieu nikah ka ieu si jalma ibadatin tina ibadah ghairi wajibatin anu teu diwajibkeun ieu ibadah. Ieu sunat ieu nikah dimakruhkeun. Nikah dimakruhkeun teh di jalma anu teu resep kawin. Maksudna mung kawin teh mung urang mah cenah kitu. Jeung mung deui boga turunan teh teu miharep boga turunan tina kawin teh. Tah ieu nikah anu dimakruhkeun.
Wa yakunu jeung bukti dia nikah mubahan eta anu diwenangkeun. Wa zalika jeung ari nikah diwenangkeun teh pihak iman eta tetep pihakna jama lam yakhfa anu teu sieun ieu si jama zina kana migawe zina. Walam yarju jeung teu mikaresep ieu si jama naslan kana boga turunan walam yaqta'u jeung teu megatkeun ieu nikahu ka ieu si jama ibadatin tina ibadah ghairi wajibatin anu lian anu teu wajib ieu ibadah. Ieu nikah anu dimubahkeun. Nikah dimubahkeun mah nikahna jalma anu teu sieun migawe zina. Jadi lamun urang mah teu kawin ge teu sieun nek ngalakukeun zina tegasna moal kagoda ku zina. Jeung teu miharep kana boga turunan. Jeung teu megatkeun ieu nikah ka ieu si jalma tina ibadah anu lian wajib. Eta nikah anu dimubahkeun. Wa yakunu jeung bukti nikah muharraman eta anu diharamkeun. Wa zalika jeung ari nikah anu diharamkeun mah pihak iman eta pihakna jama ya duru anu ngamadaratkeun ieu si jama bil mar'ati ka pamajikanna atau ka awewena. Bi adame wati ku henteu ngawati henteu ngajima ka pamajikanna teh jadi ngamadaratkeun si lalakina teh ka awewena teh ku henteu ngawati wa nafaqatin jeung henteu nganapakahan. Au kasbin atawa dina kasabna muharramin anu diharamkeun maling misalkeun gawena teh atawa ngariba kasabna atau digawena teh ieu nikah diharamkeun. Walau jeung sok sanajan bukti nikahna li ragibin eta anu dipikaresep lam yasyad anu teu sieun ieu si jama antan kana migawe zina. Tah ieu nikah contoh nikah anu diharamkeun. Waza jeung ari waza taksimi jeung ari babagian hukum-hukum nikah ya jadi eta berjalan naon mislu umpamana ieu za taksimi fil mar'ati di awewe. Jadi ya hukum-hukum nikah ge sarua di awewe ge kieu. Tadi kan hukum-hukum nikah dia lalaki. Anu wajib nu kumaha nu sunat nu kumaha nu mubah nu kumaha nu diharamkeun nu kumaha. Tadi awewe ge sarua ieu hukum-hukum nikah teh berjalan umpamana ieu hukum-hukum di awewe sarua kieu. Wazada jeung nambahan sa Ibnu Arafah Imam Ibnu Arafah wajhan kana hiji wajah akhara anu sejen ieu wajah fi wujubihi dina wajibna ieu nikah alaiha kasih mar'ah kasih awe. Wa wajeng ari ieu wajah akhar teh ajaza eta apesna ieu si awewe ajazuha eta apesna ieu si mar'ah an tihatina kadaharanana ieu si mar'ah wa ada musatriha jeung teu bisa nutupanana ieu si mar'ah bi ghairi kana liana ieu nikah. Da ieu wajib ditambahan deui ieu wajib nikah teh keur awewe mah di mana-mana si awewe teh apes tina neangan kadaharan tegasna teu bisa digawe sorangan awewe teh. Jeung teu bisa nutupan kana liana nikah maksudna teu bisa nutupan kana kabutuhan anu sejenna eta awewe wajib nikah. Wa ila hadil aksami jeung kana ieu babagian hukum nikah al khamsatu atau al khamsati anu 5 asyara ngisarahan saha al alama al hadari Syekh al alama al hadari rahimahumullah muga-muga ngarahmatu ka Syekh al alama al hadari saha Allah taala Gusti Allah taala biqauli ku dawuhanana Syekh al alama al hadari. Wa wajibun alal ladzi yakhsa zina tajawujun bi kulli hala amkana. Wa wajibun jeung eta wajib alal ladzi kajalma anu yakhsa anu mikasieun si jalma zina kana zina. Tajawujun ari wajib ngawin atau wajib nikah bi kulli halin ku saban-saban tingkah amkana anu ngamungkinkeun ieu si man kana ieu hal. Jadi ieu wajib nikah. Wazida fin nisa'i faqdul mali walaysa munfikun siwar rijali. Wazida jeung ditambahan fin nisa'i dina pirang-pirang awewe non faqdul mali ku sabab sepina harta eueuh duit eueuh harta hese barang dahar wajib nikah di awewe di mana-mana sepi harta walaysa jeung teu aya naon munfikun anu mereng napakah si warijali salian di pirang-pirang lalaki. Jadi kudu kawin di awe kitu tah di mana-mana kos kitu. Wa fi dhi'i wajibin wa nafaqah minal khabithi hurmatun munafaqah.
Wa fidyain jeung dina lebarna wa fidya'i wajibin jeung dina lebarna migawe ibadah anu wajib wa nafaqah jeung dina nganafakahan mina khabisi tina perkara anu haram hurmatun ari haramna ieu nikah mutafaqo disepakatan ieu khabis li ragibin pikeun jalma anu hayang nikah auroji atawa anu aurojinasin atau pikeun jalma anu hayang boga turunan yundabu disunatkeun ieu nikah wa in bihi jeung saksana jan sababna kalawan sababna ieu nikah yadhi'u eta ngalalebar ieu si jalma kana perkara ibadah layajibuan henteu wajib ieu mah wa yukrah in bihi yudhai'un naflu wa laysa fihi rugbatun aw naslu wa yukrah jeung dimakruhkeun ieu nikah in bihi alamun madilelebar kalawan sababna ieu nikah yudhai'u tegasna madilelebar naon annaflu ibadah anu sunat wa laysa bari teu aya fi tetep di si jalma rugbatun ari mikarep non mikaresep kana nikah nasun atawa kana hayang boga turunan wa in tafama yaqtadi hukman madha jazan nikahu bisawil murtadha wa in yang tafa jeung lamun mah teu aya naon mah perkara yang tabo anu ngarepkeun kana ieu mah hukman kana hukum mado anu ngaliwatan ieu hukum jaza mangka wenang naon an nikah bisawil murtado kalawan sami-sami anu dipikarido. Waqtalafa hal nikahi wallahu a'lam bissawab.